Kula mau nyaritakeun naon deuk nyaritakeun jelema teu mandi. Lamun aya jelema hudang isuk-isuk terserahnya deuk mandi deuk henteu. Keur carita mandi bae atuh nyana nu untung, keur teu mandi bae nyana nu untung. Dina mandi nage apa endek mandi cai tiis, apa endek cai panas atau kumanyana bae. Lamun kabeneran situasi model di lembur urang di dieu geus mandina cai tiis bae. Udang mandi seger bararsi. Lamun kabeneran di Cipanas Cianjur idealna ngeunah-ngeunahna cai panas nikmat. Acan moal mandi bae atuh sabodoh lalaki ona